Yang modal banget dah. Masih ho berarti hang kibas mending gendok kieu ah. Urang dahar bela. Aduh meni loba banget nu turun imbarnya. Bajuna kan halusnya iemnya Lah peribut tuh sia. Emang Bu Haji ngangen teh ayeuna. Ngangen lah nyampe godog ieu ketupat. Bu Haji. Geus nya Bu Haji geura balik heula we geura ngadahar di. Bayar heula tuh hutangnya. Canggih sapoe-poe acan eta Geus kurang hari itu ah geura ngadahar ketupat. Geus aya rek balik ah. Kade ulah didahar jeung ieu na jeung cakang-cakangna deui. Haji ki kos kitu ada we naginya lebarannya. Ampun aing mah da. Gimana baju nu bleug di bidedeh lain. Lain ieu mah di sapoe 1000. Tapi harus geuning si ayam. Ya, mau dah teu milu. Itu mah odah mah tadi keur ngagodog naon meureun. Nah itu yuk baliknya mah. Keur ngagodog tunggul sigana mah odah. Goblik asam. Sarareti hari lebaran. Ingat ka mana? Boga dulu. Boga anak hiji ge. Kos naon barana. Mani sarara deh lebaran teh aing mah. Batur mah lebaran teh diulinan ku anak laloba anakna. Loba dulur. Moal ge mantak arulin. Dateng araraku. Aja mah bangsa ku moal mantak ngararaku. Mani sedih. Yom, saya nempot tadi ke sholat. Oh, meni rareun cemas nanya bajuna ni aralus. Ya bela sebenarnya aing turun imbar di dinya teh ngerakeun da. Oh, aing oge, aing mah cuma kabeli baju ge ieu, menang online aing mah. Menang aing mah. Ieu soalnya aing teh make emas. Eta si tadi nyaho teh Haji. Heeh. Ulangna buset sia nempot teh. Oh, mesin jelebet teh beda. Oh nya. Iyo, no sih. Aing Pan. nyaho kitu mah tadi beli emasan ieu mah. Oh, nya masih puhan teh ya. Di wadah. Ieu mah aing tieuran nya balik heula nya. Rek naon sia? Itu bisa ki aya indung urang. Man aing hang modal deui ah tadi tahan wae. Aing hayang buru-buru balik ah teu tega ka Mak Oda batu-batu tarurun imbar Mak Oda mah henteu ngalabuda godog wae ah. Ma kunaon ma cerik wae ma. Perawing ma. Ma. Sarada di ma, jabawing teu boga salaki, jabawing hutang injem wae ma. Tadi turun imbar ge mawing men kapanasan, tatangga masna meni rembel, bajuna meni aralus ma, wing mau kena oge anu tahun 1988. Dipake ma. Pegang sama Nyerakeun ah, wing sabenerna menjadi hate. Ah, tetangga masna meni sakieu tak ke lebaran ma. Ah, ya batur mah boga ieu.
Oh, nyaw ayeuna di dapur aya angeun eueuh paling oge aya kumeli menang panganteran tetangga kamarinya mah. Bacetrok aya iya. Bung mah wing mah mules beuteng masuk modal yang ngadar bacetrok teh mah ge apal meureun. Ya dengekeun, sia moal ngubah suku aing. Bung mah ke geudeung ge wing nyen dosa deui mah. Ya ulah kitu atuh ieu. Ya, geus mah ulah cari ku ae, ayeuna mah urang ka makam yuk urang taur. Boga duit receh teh mah. Teu boro-boro duit receh. Ya geus aya urang neangan di lawang pantos sudah duit recehnya ayo. Batur mah itu tetangganya diulinan ku anak di marana oge darah ratang aing mah sia doang boga anak teh. Oh nya mah teu boga anak. Aing meni sepi lebaran teh ya. Ya masih ada leuwih ka dieu dulur mah hiji-hijina nya. Joledar jelema eta mah. Oh masih akam si akam mah geus moal ka dieu deui marana Oh, ieu. mah da manehna mah ijit mincak imah-imah ieu kos kandang entok. Loba mah sabenerna mah dulur teh nya teu ngararaku da balaleungheun. Ya wing ge ampun teh mah. Mun sarara di mah pura wing mah. Wing loba dosa kama loba hutang. Mah, geus mah peri beuteung darulah geus Aku lu bata iam tuh. Kok mah ieu bacetrok teh dihaneutkeun. Can, boro-boro kahaneutkeun. Ari tadi teh gawe naon sih mak? Bacetrok teh dihaneutkeun teh ah. Aing mah da Muni sarara deui. Iya. ulah cari kuaing geus ya aing ngahaneutkeun bacetrok. Gede-gede taing eta ada. Batur anak puri bodong balik turun imbar. Mama. Aing mah pas lebaran teh meni sararepi biasana sok aya nu ngarak bedug. Wah kieu mah nu ngarak bedug danggesan meureun. Puasana oge Meni eueuh babak bubuk acan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siarek nararaon ka dieu. Nyana ka Ya, rek maaf minta maaf dan minta ampun moal mantek meunang di dieu. Aku lek minta maaf. Mau Aya dana teh ge di mau jero. ada, iya. Aya jero. Mak. Mak. Ieu aya barudak ieu rek minta maaf cenah. Neng. Kampungannya mawing ngajar galau we ka emak kesel we ka emak jaman-jaman. Sama gitu wae Mawing geus pedang diterawa dua ganteng. Gusti, hampuran neng, hampurannya mau da hampuran gelis. Bohong mak. Mama itu si anu di bawah. Nyamandi atuh CTB. Batur tas ngahaneutkeun bacetrok dihau meureun jadi ieu. Yo, lalaharnya di emaknya. Bacetrok, bacetrok. Wanteng Bohong kesel mah. tong jorok mah udah mah. Sama gitu wae iam. Kucing malulu. Piraku teh ucing malu. Bisa Nah hiji jeung kecoa meureun. Piraku teh Gusti atuh. Handap wae. Ya marawa amplop henteu jeung mah odah. Ulah neng ulah neng ulah. Ulah. Aduh, nuhun neng Iisnya, nuhun. Heeh, nuhun neng Ka urang Iis. moal. Moal maneh mah. Eta mah udah si Adel si Akem kada dieu henteu. Itu jalan leda. Hei, Geus eta jeung ieu. sama nemen pisan ka Indonesia teh. Aduh teh mun kata ega pisan. Nyalain gitu mah urang bete nyakal duit pisan lebaran teh. Nyangke taur, jeung mah urang milu taur Ya nya. nya milu taur nya. Haji Sati ge tuh arek talalaurnya di balaleungar. Ya mah henteu mah mah gede wae duitna. Ya heueuh mah ge. Ayeuna di ditu. Ayo mah kali itu ka makan di mah. Nyangke sawin heula Salin heula Lumayan, lumayan. lumayan. Urang rek salin mah ieu mah bajuna halus teuing mah. Benar ieu teh Ya. aya kolampu. Oh, bener nyangku. Mau payung ka ya. Ayo mah. Eta pepotongan sauh nu ka dieu pisan. Awa boro-boro aing boro-boro mikiran pepotongan Potongan para rohon meureun eueuh ngawe naon. Tapi mun boga anak mah ka dieu eta teh iem. Ya sugan hadere itu boga anak deui Ya heueuh. Eta teh Akem loba duitna ge meuninte ka dieu kona ge emak. Oh, si Adel eueuh ka dieu biasana sok nyongtot embol oge. Oh, pada lama dia, ya. Sibuk meureun. Si Adel tane loba beasna atuh ka dieu mah udah henteu ka. Di saradinya orang duaannya di imah paling ke penting rek rajo nu ngarak bedug meureun. Oh nyanggeus satu nyamanya Ming loba Eta duit. iya, bela mana geus meta hampura can kasih Iya, iya. geus tadi. tadi geus salat Id nya iya. Heeh. Ieu ente ari jeung si Iem tadi hayang modal. Mah ke men teu salat. Cuman salat setahun sakali oge mending teu mangkat. Teu boga mukenahna Muka mah aya duwe anu ieu nanggeus salocot. Kan aya mah anu mukena anu di karung tarigu teh ya. Mama teu bisa salat
Jadi tuurnya mah. Nyari tuur Bisa jampe naon, komena jampe nanti Al-Fatihah di Al-Fatihah deh. Ya teh isa ya. Orang itu ti Banten aya dulu kan ya. Ya dulunya. Ayo. Ayo. Kalirinya mana? Mau apa lah nya Saya Kajian. Yam, ayo nyam. ayo. Oke ka makan. Oke, loba dulu orang jadi teu lalaki. Ayo sama lalaki malulu nu dipikirkeun teh boga Mending salaki atuh oge. baroga dulur ieu, mama teh boga dulur. Ma, ayeuna mah urang ka makam mah ngilu tau urang salin heula baju. Salin heula yuk, ayo buru. Ma, ayo tuh burung gecan sih, Ma. Kurang ngembang, Ma. Ka makam hujan manten ye. Bari ngilu taur. Ini soalnya teh bajuna ieu. Mending nyerakeun ngahinakeun pisan make baju kos kitu, Ma teh. Aku cuma ngarek ka makam Makam ieu teh ya, lebaran. cuma ngarek tawur. Ayo Nang atuh ayo Raya unya mau dah teh siem. Ma, buru-buru Tah, Ma. Kita mah. Tah geuing kieu mata. Ya jadi inget baheula mah keur leutik ke Busti. Hanya wing oge ke leutik kitu, Ya, Ma. ayo buru besi beak mah teh ke beurang. Sama, Ma, mau aku lambu. Buktinya tuh ya. Atau mah spray Ayo, diekeun. ayo, ayo. Buru kedakeun manten. Ayo make under oke. Yuk. Oh, ya. Kedakeun manten. Lo bagi tahun Mana kamarana urang teh ka imah. Bu Haji, Busti Hampuranya Minal aidin ya Bu Haji, Busti tengah. Mina aidin ya Bu Haji, Hampura ya. hampura wing Bu Haji, sok ngecelok duit ka Bu Haji. Oh, bari jeung teu bayar ya. Anya ge mayar, Ada kemayan Bu Haji. Hmm. Ngangen henteu. Ngangen gitu ngangen daging, Mak. Tibang nyamba godog itu hungkul leor. Godog-godog jeung naon amat. Tadi nama marek nyimpang ka Bu Haji arek ngetupat. Oh, hayo jeung godog leor. Tapi aya, eueuh daging dong, daging we bosen, Mak. Mah wing mau daging mah. Nyangga Ge daging anu sejen yam. Daging hem aya si Bu Haji. Oh, wah, pugu Iya. agariung. Bu Haji, mah teh arek ka makam, arek ngilu taur ih lumayan. Oh, Haji rek Mak, taur lumayan, mah. Mak. Ari Ya, mah sugan teh bayar hutang ka Bu Haji ladang eta pirang. tahu ya. Bu Haji, nya mama wagadag we da di imah. Lebaran oge eueuh tamu, geus we. Ya, yam pugu budak oge cenah ke kuat mareunang 1 juta, yam. Mah, yang duit anyar apa duit tebel, Mak? Duit anyarnya Bu Haji mun bisa mah nya. Anyar duit tebel ge kajen Bu Haji nu penting mah duit. Mah, Haji, belajar Haji. rikas-rikas ya, Mak, nya. Wah, mah Bu Haji namanya. Gusti bisa loba, mah. Ya. Si paling bageus. Bu Haji. Ya, yam, ya. Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji. Ya, dengekeun ka mun taurna menang loba bayar hutang ka Bu Haji. Ayo Bu Haji. Ya, apa dada eta mah mere hutang mah hutang. Nuhun Bu Ayo Bu Haji. Kade Bu Haji nu ngajamret tatas. Wah. Mau dijajankeun Ya dijajankeun mah hari rasene nyamanya. ya kurang dipajangkeun teh. Teh dipajang di bilik, Oh, Mak. mikot alaus ge itu. Mah mun sararung. Mak, anyar malu lu. Lebaran teh loba duit ya. Lebaran teh loba duit, Mak anyar. Kos anu gelo. Eta duit di saha? Ya kan pameri atuh. Cengit banget duit Yang anyar. eta mah di saha? Bu Haji. Bu Haji ka anu mah menit merenya iisnya. Dasar Bu Haji gembring gitu. Pilih kasih. Eta mana eta? Ini arek. Mak, Mak. tadi minta hampura ya ngablok banget. Ya komen nu penting geus menang duit. Geus yang ibu ka makam Ayo ka harus makam masih liakeun. biarkan dobrak duaan. Oh, udah tahu udah. Ayo ah. Ada ngit awas ya mah. Haji geuningan Oh, ya. mah buru arek Gusti tahu. beakeun. Beakeun manten.
Bu Haji. Tahur. Bu Haji belum tahu. Bu Haji. Bu Haji ini teh bebeja tadinya, amproknya. Atau kita urut lagi. Jadi udah raratan. Ratang tuh. Benjit udah raratan. Kau kita urut bagikan mah. Bu Haji. Mana emang geus buluan oke ah. Hari ini geus buluan atau ngilu tahu. Wajib ka dia. Hari ini geus buluan atau ngilu taurnya. Ya ulah eta mah. Buru Bu Haji. Buru Bu Haji ah. Bu Haji ari. Bu Haji buru atuh ah. Iya. Bu Haji mah. Bu Haji. Bu Haji Ngelek, ah. Bu Haji mah ngelek ya. Bu Haji buru kadi Bu Haji. Menang loba, Ma. Menang loba, Ma. Ma menang loba. Kok Bu Haji awe deui? Tadi ke si Barera, wow, deh. Itu naon jam bodas-bodasnya. Eta mah lain. Ma, urang hanya menang 4.000. Iya mah menang loba. Ma dihijikeunnya jeung gitu tadinya, Ma. Itu tadi. Itu tadi mana? Ah, Mama ah. Itu tadi mana ya? Tadi di dia mah ka mana sih? Ah, Kurang, aing mah Gusti. dia menang 4.000 duit itu 30. Aku si Bella mana? Bu Haji. Kumaha sih kumaha? Ayo guys balik ke batur lo badai lu tahu Aing mah dah. mau dah. Milik mata ka mana aja. Milik urang ieu bela tadi dituduhkeun ka urang jadi nu urang eta. Udah gong wae tuh dah nya, mau dah mah jeung si Iem. Ieu aing tahu mah menang 1.000. Aing ngadon ongap doang ah. Apa aing? Yo, Jeung beli bakso ah, naik beli bakso mah. heeh. Lain aing kemikiran we ieu tapi dosa moal bela urang. Geus moal dosa ieu ah. Itu nage lebaran enggeus ah. Minta hampura enggeus nya. Ah, urang mah da mulung dahana Tah, nya, lain tah dina salah. kantongnya. Heeh. Ieu semana ceungit ieu tah. Benih belasnya. Aing hiji tuh bela. Masih ah. Aing mah dah. Iya, tuh lagi nyarok orang Urang tanpa jorong-jorong ah, jadi ini pakai urang rongi. tunggu menang 4.000. Tah si Bella tadi Oh, duit duit mah mah. ngaras Oh, leungit. di mana mah? Oh, nya tadi Makan kertaur ah. Nyaho. Udah receh Terus doang murah ieu. tadi tanda di dia. Udah di mana sih? Nyari tunda di dia tah nyorolok Orang tadi kertawur. Oh, emang Tadi mana? sia mulungan tuh. Oh, Mulungan 1.000 doang. Aing mah ka mana sih? Ah, aing mah. Makan meureun mah di jalan. Aku mau dimakan Di tadi kan jalan, minta Bu Haji Ma. teh kusiku emak di kak mak kok ditunda di dia yo. Bu Haji deui dicopot eta. Tapi rak Ah, mah mungkin maaf. Ada ikhlasan heuh sok. Paling ge kumaraneh nama ah. Ditawar. Tadi sia menang bara duit. 3.000. 1.000 urang mah mah. Adon capek we. Tuh, lamun urang mah darada, cuma menang 4.000 duit anu 30 nu alanya Allah. Oh, tah duit mah. Tuh ari Ah, rezeki mah moal ka maka mana? mana? Mak sia we tadi beureung yang nyokotan teh tong hidang sia mah. Mak ngomong-ngomong Mana is? Oh, 10. Aing lu goblok ah. Naon teh ye? Urang mah belum dihandap Masih ada loh. Is! Bella. Mah, kita mah 10.000, Mak. Karo goblok pisan budak teh. Aing mah. Pisan, ya. Geus ayem pun beh. Teu naon nya. Sak yo ge lain rezeki mah meureun ke beh. Hayu Aing ada ah. Itu kok aing dicopot deui satu mah. Sia urang beja atuh jangan ge. Bebeja murah tuh dah yang kesel kayak aing awas ya aya ah embung ah. Mau dibasa ya. Sekarang ke urang minta maaf. Geus keun bae, geus keun bae. Sukan deui nya. Heuh ya udah mau dibasa ya mah. Masih ah, jadi nate ah, Nyalain rezeki mah yang geus ayu ah. Mak, ikut cokot motor, Mak. Lumayan tuker jeung rongsok. Heuna motor kos kieu teh hidang ah. Ya lumayan mana-mana 200 mah. Jadi ngabegal beureunan. Ayo nyambung ah, mak ayo. Ayo. Sarariun. Geus rezeki mah teh aya Ayo deui. ada ah, mama ah. Oh, ini gara-gara emas sih ah, duit urang leungit we ah, pamere Bu Haji ah. Geus lain rezeki na mah. Tuh, malah ngan urang meda radas tuh. Tuh mah ditagih mah kasih Bella. Mal mantap miko. Iya orang hitung iya ya. Kurang hitung sok hitung ya. Hitung. Ya, hitung. Tah, lumayan sakar meuli baso iya, itu batu mah ngabara raso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
17 mah moal mah baso ayeuna mah hargana 15.000 mah kurang 2.000. Iya cuman aya 10.000. Nya mah doang meureun eta ah. Kabagian lah sama mangkok mah yam, sama mangkok Sok. berdua teh ya. Semua orang teh sobo mah batur-batur tas lebaran teh meuli baso nage anu baso dunia teh ya, baso hayang teh anu gede teh ya. Oh, anu pas di kurut teh langsung burial we kuningan, cengekna mending ngararamba. Iya ngomong-ngomong teu ka makam Bapak sia, geus burit sih Geus kewe lah. burit mang ke deui Sukan deui Oh, nya. aing mah da gara-gara masih tungtungna mah urang untuk ngabaso we ayo duitna teuneun ake jeung lebaran tahun hareup. Alhamdulillah nya iam nyampe ke lebarannya. Oh, emak tuh nyangkanya umur mah nu nyaho Ya, nya. kayak orang miluan paketannya. Paket naon sih, Ya Mak? paket naon we, paket daging, paket snack-snack teh ya geuningan. Paket daging babi meureun mama. Sia, yang ke kabi irong teh ya nya Oh, hayu miluan. mah, Ya. kita di lawang pantau catatana. Ih lumayan batu gong tongkos tahun ayeuna mah nih kuat boga daging-daging acan. Ayo nama daging. Iya acan daging Kurang kucing-kucing nundaan acan. 1.000 mah Iya ya. teh dikekenceng teh baheula mah daging menisa tambruan dikekenceng Ya, teh. Aya iya. mah katu kumali ieu we kumali tutung Ya, geuningan oh. dikekenceng teh. Pira kuting teu ka setoran tibang 1.000 ya. Oh, mah amun sararedihnya Ya, lebaran oh. bos kieu teh mah hirup teh balangsak we iraha beungharna. Mah aing mah da. Eta teh nu namanya tuh si Bella tibang duit nih oge direbut teh duit tidak. oge me direbut mena pasti ka ayeuna keur ngabaso keur Keur ngaleuhak ngabaraso Oh. mun itu karunya pisan ka kolot teh. Oh, geus mah kurang mandi Keuna mandi teh heula ieu mah rek dihitung deui coba ge. 2 3 4 lumayan sih ieu ngabaso mah meunang 2 ringkokeun mah. Itu Gusti dengan meni bulan puasa teh ari geus bulan puasa sok mamayu dah. Alhamdulillah sakieu ge. Hatur nuhun. Kami dari keluarga Wartia mengucapkan Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. batur mah lebaran teh diulinan ku anak laloba anakna. Ih, anjing. Si goblok wah. Ka bibir urang keun. Ih, Yam, hampurannya yamnya. Baji Mereka mana mah? Abah rek mana Abah? Kita potongan malih sih. Siapa pemotongan cuma cigana? Si Oda mah bolong juga salus ya.